kabul teh acan dikuleman ku Rasul teh da teu acan meh diantosan we jadi ogo manja. Mata karakter istri mah seneng dimanja, seneng disayang, sing apal cek. Jadi lamun dilalahun ke teh bungahun teh. Bahkan hebatna Siti Aisyah masuk Kangjeng Rasul. Mun teh mah ku kaula dipangmelikeun emas 70 gram atanapi sakilo jeung dilalahun milih dilahun. Tah ieu bedana Siti Aisyah jeung euceu teh. Sok bade naros ka euceu waler sing jujur. Maning ku salaki dipangmelikeun emas 10 gram, 100 gram maning dilahun. Ditah milih hiji duanana pamajikan urang. Bahkan Kangjeng Rasul ngaluarkan hadis, saya Umar aya dosa hiji pamegat. Anu teu sanggup dipupus ku Allah ku salat, padahal salat teh mupus dosa. Teu sanggup dipupus ku Jumat, padahal Jumat teh mupus dosa saminggueun. Teu sanggup dipupus ku puasa, padahal puasa teh mupus dosa sataunan. Bahkan teu sanggup dipupus ku wukuf di Arafah ibadah haji, padahal ibadah haji teh ibadah anu sanggup pupus dosa saumur hirupeun. Sabab diwajibkeun sakali ku Allah saumur hirup. Tapi Allah mupus karena dosa-dosa eta pamegat, ku sabab eta pamegat ngamulyakeun mikanyaah, mikadeudeung kana amanat Allah bojo. Aya hebat. Bojo mah cep titih di urang sok jarang paham da di mana-mana ajengan teh sok ngabahas teh doraka pamajikan ka salaki we nya. Sehingga kadang kali urang lalaki suka duraos ge ulah mun kitu mah salaki ka pamajikan mah bebas pok naon ge. Justru cek abdi bojo mah doraka ka salaki bisa keneh menta dihampura leres teh. Ari salaki da salaki mah pemimpin akalna salapan sok gede hampura salaki mah. Asal bener we eureun tina kasalahanana. Tapi lamun caroge dolim ka istri, kumargi istri mah amanat nu dicana ku urang ti Allah, urusanana lain jeung bojo, tapi sareng anu maparinan amanat Gusti Allah. Leuwih berat kan. Saleresna. Ditipu ka salakinya, Neng. Ah da si Neng mengaji, tinggal nginget-nginget dewe, dia kudu dulu jen praktekeun we. Si encepna, acengna atuh da ngaos ieu mah. Jadi teu hariwang. Ieu mah jang ieu we, ieu ngajina teh saminggu sakali. Ya, jang nu ieu we ibu. Titip ibu, apalan udah apa teh jauh tina rupa atuh. Anu ngaji saminggu sakali bari jeung kedeuel teh. Sok disna naon di dieu rotinan di naon. Kemis, di Lebak di Paajengan Momod Salasa. Eta we ibunya udagan eta punya gituan. Sing getol ka pangajian Bu. Hese bab rumah tangga. Insyaallah iku rotin mah kapapai. Kapapai ku rotin mah kita bahas. Kasalaki kudu mah, salaki ka bojo kedah kumaha. Jadi balan ibu. Na rumah tangga teh henteu istri wae cara gege apa. Kudu kumaha kana janten bojonya. Titip terutama doa malaikat Jibril tadi ibu doraka ka salaki. Keueung ka salaki mah ibu. Ulah heureuy Neng ka caroge mah Neng. Bungan geus nasib Neng, jodona si Anu, teteh jodona si Akang Anu. Geus nasib tuh. Wayahna ulah sok loba alasan da salaki nepi ka sebeleun ulah. Geus nasib urang kudu hade we ka salaki. Sanajan salakina misalkan wah kumaha teu kudu nanyakeun salaki kumaha. Sabab salaki urang mah sakumaha bedegong, moal ngaluhuran Firaun. Eueuh jelema pangbagarajeun salam dunya nepikeun ka kiamat ngaluhuran Firaun. Saking baragajulna Firaun mah pangeran. Salaki urang mah ukur rada bangor saeutik, bageur deui kikituan edan eling. Rada meujeuh wajar we atuh. Edan eling ibu. Tapi kumaha saur Kangjeng Rasul ayyuma mar'atin sabarat min su'i khuluqi zawjiha, di mana-mana aya hiji istri umat Kangjeng Rasul anu sabar mayunan ka gorengan kakirangan carogena, maka Allah tos nyiapkeun pahala Siti Asiyah jeung Siti Maryam, dua raja istri dina surga. Ibu hoyong jantan Siti Aisyah mah moal tiasa, hoyong jantan Siti Maryam moal tiasa, tapi ku Rahman Rahim Allah nyaah deudeuhna ka umat Kangjeng Rasul, sabab urang mah ummatun marhumatun, eta dua pahala teh dipasihkeun ka saha? Ka ibu, ka bojo anu sabar mayunan ka kirangan carogena. Hebat ibunya. Hebat tuh. Da moal anu bisa tuh mayunan jiga Siti Asiyah. Salakina ge Firaun. Ya, tapi pahala Siti Asiyah disiap dipasihkeun ka ece. Mudah-mudahannya
Sing alus heula ka salaki, amin diheulakeun, salaki anger. Matak waktos Kangjeng Rasul di Isra dimirajkeun ibu. Ngarenya Kangjeng Rasul sabab ditinggalikeun ternyata lobana dina neraka teh bet istri. Tina sabab naon Jibril istri loba nu ngagujubar kana neraka. Tilu sabab ibu istri nu ngagujubar kana neraka teh. Hiji likilati taatihina ilallahi wa rasul. Sakedik istri nu tiasa taat leres ka Allah jeung ka Rasul. Rada keueung babieu. Ibu istri mah ieu mata kedah ngaos sing laras teh ibu. Ieu mah urang ngait jeung men lah. Urang ngait jeung men ibu. Istri kan lamun men geus terang ai men teh darah nu kaluarnya waktosna nangtosnya ibu leuwih apal gejalana sok cangkeng paranasnya jarawat mulai muncul rek ngaberesep ke men. Ibu lamun geus apal kitu ibu salat Allahu Akbar ulah dingkengke geuwat ka cai wudu salat. Bet kajadian ibu teh geus deuk ngaberesep teh Allahu Akbar nah 5 menit ibu teh langsung ka cai beresep teh men eta salat wajib diqodho. Sabab ibu boga keneh kawajiban suci keneh. Terus engke bebersih keueung deui wae awewe mah. Eta teh ngontrol men teh ibu kedah nama unggal menit nganggo kapas. Kantos coklat teh ibu geuwat ka cai 5 menit sakali 1 menit sakali kitukeun ku kapas. Ngageleng keneh kentuna heula 1 menit gajeleng deui ka cai kitukeun deui ngageleng keneh wae. Cing nepikeun ka yakin bersih. Aya di dieu nu ngontrol men dugikeun ka dinya. Eueuh. Eta jam 2 ibu geus coklat, urang masuk engkewe ngadaguan asar. Leres teu? Padahal sahanu terang ibu jam 3 kirang saparapat. Asar ayeuna jam 3 pas, berarti aya kewajiban keneh salat. Geus bersih eta si istri teh. Tak engke teh lohor teh kedah dikodho. Di urang mah lempeng we. Aya antukan magrib teh geus koneng, engkewe ngadaguan subuh. Alah keueung bab salat. Terus punten ibu dina bab wiladah teh benten sareng nipas matak aya adusna ge beda nawetul gusl li rabbil hadasil akbari anil wiladati. Terus saya nipas nawetul gusl li rabbil hadasil akbari anin nipasi. Berat ieu salaki ka bojo. Da engke pamajikan mah tinggal kieu ku salaki abdi teh di papatahan. Ceuk urang Gusti abdi kitu kabayang teu ngarti-ngarti acan. Eta teh kewajiban di salaki. Ieu di urang ibu upami tos ngalahirkeun. Ieu teh adus nama. Tapi sok salat teh engke beres nipas. Padahal eta tina wiladah kana kaluar nipas teh alo eta teh aya jeda waktu. Biasana mah sasolataneun minimal. Kan air nipas mah darah nu kaluar saatos ngalahirkeun. Ngartos teh? Ibu ngalahirkeun ayeuna lohor jam 12 brol ngalahirkeun da darah teh langsung ngagujeling ngaberesep kaluar henteu aya bersih suci ibu kewajiban salat matak aya adus wiladah tah sekitar ayeuna bade asar sok beresep teh kaluar darah nu eta teu langsung ngaberesep kaluar darah teh sok emut-emut ku teteh dalam ngaluar darah mah budak teh kudu pinuh ku getih leres teh budak teh bersih. Teka keung ku getih leres teh berarti getih can anu kaluar. Adus wiladah naon margina kedah adus wiladah moal kembali normal seger lamun teu ku adus. Matak aya paripaos nah ari geus ngising kudu wudu batal wudu. Sehingga kudu wudu deui padahal nu kaluar teh badag bari jeung babatan. Tapi nah aya geus digawe jeung caroge padahal nu kaluar ukur sakeceret. Tapi nah wajib adus lain masalah nu kaluar sakeceret jeung badagna eta waktos digawe jeung salaki termasuk ngaluarkeun budak kesang gede kesang leutik kaluar energi nu dikaluarkeunana leuwih tinggi sing matak moal kembali normal secara fikih kecuali kedah ku adus ari mah ibu sakumaha berat jeung hese ge ukur ieu ngungkul ku wudu ge beres deui seger deui da teu nepikeun ka kesang kaluar ti luhur ti handap. Nya, leres teh. Nu kaluar ti salaki masa eutik. Tapi eta tah waktu ngaluarkeunana kapan kesang gede kesang leutik nepikeun ka jibregna. Tah eta kaluar energi ibu.
Sehingga mual kembali utuh model ngalahirkeun. Rek teh kitu kumaha? Liang sakuma gede segede kitu. Ayeuna nu kaluar orok ibu minimal 1,5 kilo. Sok coba rek sing jalaput kumaha. Tah di urang mah tara aya nu sok adus mah. Tapi tara langsung sholat. Abdi ngabejaan ka ibu-ibu ieu. Ieu kewajiban salakina. Ibu ingat-ingat lamun boga budak 3, ibu kodoanun minimal 3 kali sholat. Sing ingat budak nu kahiji harita lahirna asar, tak asar di kodo. Bahkan lamun asar di kodo eta teh ibu lohorna ge kedah di kodo. Naon margina saur mama pole dangu macing amas sabab eta 2 sholat anu tiasa dijama. Jadi lamun ibu harita ngalahirkeun asar ibu terus adus wiladah, geus adus wiladah teh ibu teu sholat, ngadaguan engke beres nipas 40 dinten kahareup pada aya kewajiban keneh sholat. Tah anu wajib dikodok lain asarna wungkul tapi termasuk lohor ge kedah ditarik elatna sabab eta 2 sholat nu bisa dijama. Hartos teh ibu emut-emut teh ce budak nu kadua harita lahirna jam sabaraha misalkan jam 1-an tah lohorna nu dikodok. Bahkan saur ieu mah jeung asarna kedah dikodok sabab eta 2 sholat anu bisa dijama. Hartos teh abot kaduana seueur istri anu ngagujubar kana neraka teh lain tina salat nama sae, bab wuduna sae, bab adusna sae, bab caina sae, tapi ngagujubar kana neraka ku sabab tina awon kacaroge. Mata waktos Rasul mulih di Isra dimirajkeun segruk ngagugruk nangis ibu. Siti Fatimah sareng Sayyidina Ali bade ngadeheus ibu nguping Rasul mulih Isra Mi'raj begitu teu acan dugi kana tempat Kangjeng Rasul neme di luar keneh kadangu swanten nuju nyegruk ngaguguk nangis ibu. Nangis tarik teh reuwas Siti Fatimah teu lali lamun eta teh swanten Rasulullah engal uruk salam dirontok ya Rasulullah kunaon mayab kika ya Rasul kunaon salira nangis ya Rasul. Kumaha saur Siti Kangjeng Rasul di usapan putrana Siti Fatimah wa ya bunayyatu Fatimah alwailtu si jaujaha anak kaula Fatimah ingat-ingat ke anjeun ternyata neraka wel oge disiapkeun ku Allah kanggo istri umat kaula anu getol ibadah ngan sok awon kacaroge. Ruwas Siti Fatimah naon margina ya Rasul lailata usri abi ila samaro aitu nisaan min ummati adam min anwail adam fa bakaitu min syiddati adabihinna sabab nalika kaula di Isra dimirajkeun ku Gusti Allah kaula ditinggalikeun ku Allah dina lebat neraka wel mang pirang-pirang istri anu disiksa ku Allah ku berbagai macam jenis siksa anu kacida pohara hebat tina sabab eta kaula ceurik deundeleueun. Nah, nu katinggal ku salira ya Rasul, punten ieu makanya ahli Rasul bilih aya ngalangkungan abdi. Hiji raaitu nisaan min ummati muallaqatan bi syariha yaglidi maguha. Kaula ditinggalikeun ku Allah mang pirang-pirang istri ti umat kaula anu nuju disiksa ku Allah. Ku cara kumaha? Ditarik digantung ku rambutna yagli di maguha ngagotrok ampul-ampulan mastakana ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat teu dieureunkeun eta siksa saha Jibril istri umat anjeun Muhammad naon dosana keur hirup di alam dunya dangukeun teu rajin salat rajin puasa zakat haji jeung sajabana getol ka pangajian lajeng naon dosana atuh Jibril allati latugati saroha anir rijal ngan hanjakal Muhammad eta istri umat anjeun sok rasa mukaha sakapeung lain unggal waktu sakapeung nembong-nembong rambut dipayuneun pamengget sejen salian ti carogena euceuk rek ka warung da boga pikiran deukeut ieu lah gajleng we teu make tiung. Lain masalah deketna di warung aya lalaki sejen salian ti carogena ningali kana bukuran tak kitu. Aya di dieu sok kitu. Aya teh aya. Suhur asugan teh eueuh. Aya bilih aya uyos maatos. Nu penting beres ngaji ka ditu sabab ieu mah kisah nyata mun euceuk kitu bakal kitu engke siksaanana. Ulah eleh ku artis, saha artis teh Kang? Inneke naon? Apal mang ajengan aya ka artis mah Inneke Koesherawati. Emut teh Inneke kapungkurna Inneke. Kumaha anggeanana Inneke baheula bulukak belekek disebatkeun ge bomsek. Teu wios da baheula dan nu penting mah ayeuna. Terang teh ayeuna Inneke anggeanana sae kan. Berhijab. Bagus deh hijabna teh ibu teu jiltab. Teu berjilbab ketat. Istiqomah deh.
Eta dina RCTI abdi meninggal kieu ditanya baineukeun apa sih yang mendasari baineukeun sekarang berhijab bagus istiqomah deui. Teu edan eling. Kumaha walarna yang mendasari saya bisa seperti ini ketika saya hadir di satu pengajian, saya mendengarkan ustaz ngadugikeun hadis nu bieu ku abdi. Nu bieu percis hadisna. Kadang kuba ineke lebet karena hate nampi hatena tobat dugikeun ka ayeuna ineke artis. Menyeeuceulin artis pada degong wae atuh ka cida-cida teuing. Aya nu sok kitu bayar nu geus manggeus. Dajal minu saya teh nu teu kantos kitu, nu kantos kitu leuwih ti kitu bahkan. Tah ieu teh ngabahas itu juga ka istrinya punya. Padahal ini teh bahasan kanggo salakin. Sabab istri mah kantun kieu Gusti rumaos abdi da salaki abdi teh mamatahan, urang nu cilakana. Kaduana Kangjeng Rasul ditemongkeun ku Allah mang pirang-pirang istri anu nuju disiksa ku Allah ku cara kumaha ditarik kletahna 70 hasta. 70 hasta teh ti dieu ka mana ibu? Ti dieu ka bumi Pak Haji Engkos. Kuningan teh Pak Haji Engkos. Letah ditarik teh. Sok bisa latihan baretot ti ayeuna. Tos ditarik letahna ti dieu ka bumi Pak Haji Engkos terus ditarik ka handap. Terus ditarik di kaluhur dibelitkeun kana beheungna eta si istri. Tos dibelitkeun kana beheungna payu aliku habilisannya digantung si istri ku letahna. Cukup henteu wal hamimu yusabu fi halqiha cai ti manu ke ngagolakeun tina seuneun neraka dikucurkeun kana ti corona. Ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat hancur nampuyak awak eta si istri. Belegedeg utuh deui tarik deui la yatur anhum min dalika syai'un eta siksa teu dieureunkeun teras dibulak-balik. Jadi dina neraka mah kitu kan disebabkeun maot dah hirup. Disebabkan hirup dah siksa teh dugikeun ka nampuya. Naon maksudna dihaja ku Allah supaya jelema ngarasakeun hebatna siksa neraka Allah. Tak ieu bedana siksa dunya jeung akhirat teh. Dunya mah jelema bedegong wae temak beledug kusak eureun we. Itu mah geus ancur teh ngabelegedeg deui. Jiga film kartun. Sok ningali film Scooby-Doo. Murag ti luhur teng nampuya gambar bintang di luhur teh kurilingan. Geus kitu teh jeregjeg berdeui lumpat tak kitu dina neraka teh. Saha Jibril istri umat anjeun Muhammad naon dosana keur hirup di alam dunia rajin salat, puasa, zakat, haji, getol ka pangajian, sae ka ibu ramana, akur jeung tatanggana, lajeng naon atuh dosana tu zi zauzaha bilisania hanjakal Muhammad eta istri umat anjeun sok awon bahasa kanu janten caroge. Aya di dieu. Kang aya di dieu Kang. Uluh suur. Gusti, awas ka caroge Bu. Tapi belah dieu mah jempe saraya jigana nya. Alhamdulillah. Leres teteh ka caroge mah bujeng-bujeng nyarios nu teu sae neme baeud we geus teu kenging. Osok baeud gara ka salaki. Osok baeud adina teteh. Teu meunang awas baeud ka salaki, Neng awas Neng. Dugikeun ka Rasul nyaurkeun dina hadis ayu mamraatin kalahat fi waji jaujihala anat hal malaika hatta tardo. Di mana-mana hiji istri baeud camerut di hareupeun salaki. Dugikeun ka gadong awet tilu umpah. Salila nuju baeud di hareupeun salaki dilaknat ku para malaikat Allah dugikeun ka gumujeng deui ka carogena baeud teu kenging. Naon margina teu kenging? Sabab beda baeud eceu baheula jeung ayeuna. Leres teu? Kang emut teu anyar pangantenan baheula mun bojo baeud katingalina kumaha? Beki manisnya. Hawana beki gemes yang ngarontok. Anyar pangan da anyar panganten mah atuh susuna nyeungseung keneh. Salirana langsing energik sintal. Matak anyar panganten mah nembe deukeut jeung bojo teh geus haneut, paantel kulit sernud, sing sariak bulu punuk teh. Matak mun baeud teh katingalina beuki manis, hawana beuki gemes yang ngarontok. Melenung melenung brol boga budak hiji, beda can boga budak geus boga budak, beda rupa, beda rasa, jadi kieu cenah teh. Melenung deui brol boga budak dua dan nuturkeun ena ge dua, beda. Melenung brol boga budak tilu dan nuturkeun ena ge tilu, beda. Hareup teh beda kumaha? Susu nu tadina susu nyeungseung jadi susu tepung. Apal akang susu tepung. Jadi lamun dibetotkeun teh tepung pentingna teh. Jabaning hese ngomean susu kitu teh hese.
Abdi mah danya ceu ka bojo teh harita megeuwat meuli kutang ABG bikeunna ka pun bojo naon eta Kang kutang ABG naha sugana susuma mah alus di jiga ABG gitu. Cobaan cenah teh mah dicobaan teh ibu aya handap mah kawadahan luhur tamplok hese cenah ngomean susu kieu ye teu putus asa di intipe dina TV teh aya kutang make kawat cenah cek nu ngarancang aya energian lapor ka pun bojo mah aya iklan kutang anyar make kawat cenah aya energian terus kumaha rek meuli deui cenah nya kumaha akang we ngan moal di pasar Kiara Condong cenah mah nah era bisa anu wawu rek di mana atuh rek ka pasar baru cenah ieu mah nya kumaha akang we rek ini ngahulang kunaon Kang ngahulang bingung cenah mah aya nomor jeung ukuranna sabaraha ajek pun bojo teh nya nak atuh Kang kutang tilas mung era lusuh soe dibabawa amit-amit cenah terus kumaha da lalaki mah loba akalna geroe pun bojo teh geus deukeut diukur ku leungeun sakieu cenah rek init ngahulang deui Kang kunaon Kang ngahulang deui wae bingung cenah make motor ieu ukuran kutang terus kumaha geus cenah rek naik umum we apa ka jalan naik angkot lungsur jalan Jakarta tina jalan Jakarta naik Damri dina Damri teh leungeun teh wantun oh ya kieu we da ukuran kutang ai pas di pasar baru kan ibu-ibu mah lamun deuk balanya teh jiga rek ka mana atuh abdi deuk lungsur aya ibu-ibu nu genut nubruk abdi ti jongklok reuwas teu sadar ukuran kutang ngabadagan leumpang abdi teh ka toko kutang bu cenah meser kutang seuri meureun lalaki meuli kutang nu kumaha Pak nu aya kawata umuan Pak model engal cenah aya energian Pak rada awi sabaraha saanu nya wios cenah punten Pak rupi nomor ukuranna sabaraha ieu we cenah kira-kira mah teu sadar lamun ieu tadi ti jongklok ngabadagan bungkus segeuwat wangsul hayang gramikeun kutang ka pamajikan jigana teh atohun sugane muruhan da nyawe dongkap teh mah ieu kutang awe mah asa diperhatikeun nya kitu teh nya ditajet teh gitu nya surasuri copot kutang cok cenah cobaan ka kamar ai beuleunjang teh balik ti kamar jadi baud gado ngawa 7 umpak soca beureum kunaon teh mah ai tadi seserian ayeuna baud gado ngawa 7 umpak akang walor ku akang sing jujur ya sabenerna kutang saha jeung ti mana nya kutang anyar cenah meuli ti pasar baru angseun da beda nu anyar mah seungit mah nya ukuranna badag ieu uluh kakara inget tadi ti jongklok ngabadagan cing cenah ningali heuda badag teh kan ai luhur mah kawadahan ngan handap marejel hese cenah ngomean susu nu geus kieu nya mah ai mama hamil deui mah nya hamil geus moal mungkin boga budak nah patuangan jiga 5 sasi offset kadang-kadang beuteung teh jeung susu teh mancit keneh beuteung Kang karena saharita mah malam Jumaah dipoekan lampuna pas karayap akang getek naon eta mah bujak kirang-kirang nama niat lillahi ta'ala sama Gusti nu agung geus boga budak tilu ka dieu mah boro-boro padeukeut pa antel jeung pamajikan digesrek-gesrek hese nyetrum mun dina HP mah kudu dicas heula baterai pinu sinyal goreng patut masalah we matak mun baeud teh ece asa panggoreng patutna sakolong langit teh kenging baeud kok mau dugikeun ka nyarios mah ce Kangjeng Rasul dugikeun ka nyaur ki idza qalatil mar'ah li jaujiha marra aitu min ka khairon qat ubito amaluha di mana-mana hiji istri nganyerikeun bojo caroge ku caletahna contona ku ngaluarkeun bahasa anu eusina ngicalkeun jasa caroge Kang abdi mah salah dipihukum ku akang can pernah dibungakeun punten euceuk istri ngaluarkeun bahasa dengan semudah itu biasanya ketika aya kahoyong teh engal digugu leres teh beletuk ka sok sangeunahna pedah kamari geus lebaran akang beres kopi teh batur mah burber piknik ka Pangandaran abdi masalah rumah tangga jeung akang can pernah dibungahkeun nalika hiji istri ngaluarkeun bahasa model kitu nalika eta ku Allah dipupus sakabeh amal ibadah nu geus dipigawena halodo sataun lantis ku hujan sapoe titip ka salaki katiluna Kangjeng Rasul ditinggalkeun ku Allah mang pirang-pirang istri anu nuju disiksa ku Allah ku cara kumaha ditarik 2 susuna 70 hasta ke susu ieu kan lain susu kaleng dibetot ti dieu ka bumi Pak Haji engkos sok geus pelatihan beretot ti ayeuna terus ditarik susuna ditarik ka handap dipulitkeun kana 2 sampeanana terus dibelitkeun kana 2 sampeana payu alikuha bisa diiha digantung eta si istri ku 2 susuna cukup henteu yusallatu alaiha
al-hayat wal aqarib, berbagai macam jenis orai jeung kalajengking nu aya dina eta neraka meulit ngegelan kana awak eta si istri. Tumaros Kangjeng Rasul ka malaikat Jibril, kumaha kaayaan oraina? Diwaler ku malaikat Jibril alaihissalam, gedena segede beheung onta, watuluha masiratu sahrin, jeung panjang setiap hiji orang panjang nalakon perjalanan sabulan. Yakul yagli dammuha sabuna sanatan, hebatna eta orai. Lamun eta orai ngegel kana awak nata si istri, setiap kali gegelan sanggup ngagolakeun awak eta si istri lamina 70.000 tahun. Ancur awakna, belegedeg putu deui, tarik deui, kitu we teras. Saha Jibril punten moal insyaallah moal aya ieu. Ieu mah ipat-ipatnya kasih neng ulah dugikeun ka kitu. Istri umat anjeun Muhammad naon dosana keur hirup di alam dunia, rajin salat puasa jeung sajabana jiga nu tadi. Terus naon dosana? Tu'zi pirosa jauja, hanjakal eta si istri sok milaraan tempat kulem carogena. Kahartos Bu? Naon maksudna tempat kulem teh? Ranjang sanes. Salirana nu kedahna mah ditembongkeun, ditoel wungkul ku carogena, ieu sok ditembong-tembong jeung kersa ditoel ku pameget sejen. Seueur di abdi mah di kota mah, di Bandung mah geus baroga budak, ibu boga salaki, ai make pakaian. Ampun, komo ayeuna mah keur usum calana nu sakieu we teh. Moal di Garut mah moal. Hah? Seueur moal pati beda. Sakieu ceuk. Sakieu Gusti sok bingung erkinit ngaji. Dibanding make motor keur jongjon na motor teh sewot. Kapan aya kitu mah dibonceng teh meuni tengeng kieu teh hampir ka deuleu yang tayina ge teh. Kan aneh eta teh lamun teh maca istighfar teh jadi alhamdulillah. Jadi kieu can teh bibir teh. Ngan inget teh kan hadis Rasul, saur Kangjeng Rasul, an-nadratul ula rahmatun, paninggalin ka hiji mah rahmat eta rezeki ti Allah. Dalin dihajat teh dosa kan. Ngan lamun geus ngicep dipelong deui namanya dosa. Mata abdi mah sok diakalan eta hadis sangkan teu dosa tarang ngicep bolotot teh. Amanya ajengan-ajengan juga manusia. Sok bingung abdi teh ngan ingat kana hadis Rasul lamun urang ningali kitu kan sa Rasul peureumkeun soca. Peureum abdi teh keur peureum istighfar sieun tabrakan dina motor beuntakeun deui atuh bari nuturkeun teh jongjonna peureum beuntak kituan. Ada bingung dina motor mah peureum sieun tabrakan beuntak dosa ngame salamet kudu kumaha. Peureum beuntak. Titip ibunya. Neng, awas neng, sing hati-hati nengnya. Rambut wae tadi bari jeung sakapeung tos berat neng. Komo leuwih ti rambut mah. Titip neng. Sing satuhu satia kanu janten caroge. Tadi urang teh seueur nu kitu ieu. Teu apaleun teh. Teu apaleun. Abdi masuk ditapakuran paingan katerangan teh lamun larangan dilanggar pasti aya akibat. Ulah ditinggal teu pirana ulah. Mata ulah nyepelekeun saur Abdul Qadir Jalani mah kana larangan Allah, sabab Allah geus nyimpen bendu murka dina eta larangan lamun ku urang dilanggar. Abdi masuk napakuran hadis ieu Ibu. Ayyu mamra'atin akhadat mimali jaujiha bi ghairi idni jaujiha wa idha hadarat amsakat lisanaha. Di mana-mana hiji istri barang cokot kana gagaduhan salakina. Heug teu bebeja ka salakina gerewak we dicokot. Osok tara. Osok. Naon maksudna? Gagaduhan teh maksudna lain gagaduhan eta. Bae eta mah teu bebeja ge, malah alus kudu hideng. Ieu mah ibu misalkan kodok kana loketna. Dicokot teu bebeja. Ibu aingnya nak teu bebeja naon teh? Bangsat maling. Ari maling kata tangga kenging teu. Kumaha ka salaki? Kenging tuh da ka salaki. Justru lain kitu ibu. Kata tangga we geus teu meunang komo ka salaki mah. Matak saur Rasul istri anu barang canak kana gagaduhan caroge teu aya teu wawartos kana jantan caroge 70 dosa bangsat. Dibikeun ka eta si istri. Jadi ibu teh kudu kitu. Kata tangga wae ka batur geus teu meunang komo ka salaki. Ayo cuma sok dibalikeun. Teu meunang sote kata tangga ka batur, ai ka salaki mah meunang. Dibalik. Eta ibu katerangan da teu pira eta teh. Abdi rek ngaji ka Margahayu Raya, jeung make sorban. Aya inget dina saku teh 5.000. Ini teh.
Mai pelebang deket kamar Gahayu Raya dikodok duit eueuh. Malah kesang gede kesang leutik sakabayang ibu make sorban, hog teu mayar kana angkot. Nyebutkeun teu boga da mal percayaan. Alah ibu langsung inget kanu di imah pasti ieu ku pamajikan ieu. Amek tah mun salaki amek Allah ge amek. Lain 5.000 na lain. Untung ibu Gusti tulungan abdi kedah kumaha ieu abdi. Ingat zaman di Margahayu keur zaman kuliah teh sok tuang di warung nasi Ciamis. Alah sia ingat deket terminal teh aya si teteh jeung si akang tukang warung sugan ingetin keneh. Eta mah begitu turun kan antosan ngagentoskeun artos ka supir teh. Padahal ngagentoskeun artos rek neangan duit. Mangga cenah lumpat teh. Kasih teteh cenah teteh warung. Oh iya mun. Teh emut keneh ka abdi nya emut cenah. Usah di mana ayeuna? Oh engke deui ngobrol mah. Nginjem duit cenah 5.000. Engke dibayar ka dieu abdi rek ngaos ka dinya cenah asugan teh aya dina saku. Mangga teh jeung lamut gitu. Pasikeun dibayarkeun. Tah eta ieu. Tah cek dina hate da balik bakal anu ngamplopan. Dibayar langsung ke da nya ibu. Anu ngamplopan bayar teh ieu teh tadi sametan teh. Hadis Rasul ayu mamroatin adkhalat min babi dari habigori ini jauh jiha la anak hal malaika hatta tarji'a wa in kana dzaliman. Di mana-mana hiji istri kaluar ti imah teu bebeja ka salakina maka salila aya di luar imahna dilaknat ku para malaikat Allah dugikeun ka mulih ka bumina bebeja jeung menta dihampura ka salakina wa in kana dzaliman sanajan aya salakina teh preman. Jadi ulah malikeun salaki. Dia menuju ngabahas kewajiban istri kacaroge. Ibu eta kaluar ti imah teu bebeja kan urang sok rasa mukanya. Komo reka emak mah da ka emak. Rek milu ngaji, lain ka emak jeung milu ngajina. Ieu mah kaalaman ku abdi ibu. Balik ti hiji tempat rek muru ngaji ibu. Ngan aya tinggalin di bumi ibu jeung rek gentos baju datang ka imah, imah dikunci. Cuk geuning waktu geus mepet, mulak eta mah. Heuheuh eta. Mah. Kuriling. Nepikeun ka kurunyung aya nu nyusulan, ieu cenah aya ti mana? Ti emak. Lain masalah ti emana. Tah eta. Jadi bikin salah ti amek. Mun salaki geus amek Allah eta ieu. Sing hati-hati neng teh eta susahna rumah tangga teh. Susahna rumah tangga teh. Tah eta teh nu sebatkeun kaefiat ibu. Kaefiat. Bakal kapenakna mah kapapaina mah ku ibu, ku bapak dina rotinan. Mata ku upami rotinan teh saminggu sakali lamun sabulan teh berarti 4 ajengan. 4 ajengan teh ieu nu nyepeng fikih, ieu nu nyepeng tauhid, ieu nu nyepeng tafsir gitu kan. Jadi ibadahna sarae fikih eta naon tauhidna sarae, akhlakna sarae gitu ibu. 4 ajengan teh jadi beda-beda anu dihancana. Peryogi itu teh. Peryogi itu teh. Matak ayana ajengan di hiji tempat teh eta teh nyalametkeun ka urang sadayana. Leres teh Bu? Sabab ayeuna mah loba daerah ibu di kota mah anu jadi dosa masyarakat kabehanana. Dosa kunaon midamel dosa henteu langsung midamel dosa. Ngan di eta lingkungan eueuh ajengan. Jadi aya ajengan di hiji lingkungan teh hukumna fardu kifayah. Jiga nyolatkeun mayit. Mun di hiji lingkungan aya nu maot nu nyolatkeun dosa kabeh jelema tah. Sami lamun di hiji lingkungan eueuh ajengan hiji-hiji acan eta masyarakat kabeh dosa. Matak ayeuna teh seueur dosa nu dipigawe nu teu langsung nu ngajadikeun Allah bendu. Ku kituna titip ka hidep bager teh nu kadua niat ngabangun rumah tangga kedah lillahi ta'ala. Teu kenging ngencar ka mamana. Tos gaduh damel teh acan ceng. Atos teh acan bae. Geus boga imah encan bae. Malah abi mah tarahayang nanyakeun gawe jeung tarahayang nanyakeun boga imah. Naon margina? Sabab dina Islam mah sanes kudu boga imah heula, sanes kudu boga gawe heula, tapi kudu nikah heula. Asal nikahna lillahi ta'ala. Tinggal dina Qur'anna. Allah iyakun fuqara. Mun aya anjeun teh fakir.
teu boga gawe, teu boga imah, teu boga itu, teu boga ieu. Lieu eueuh ragap taya. Brek nikah asal nikahna lillahi ta'ala yugni dibeungharkeun ku Allah. Jadi kabeungharan teh ku Allah dibikeun sabada nikah. Titip santri ulah sok mikiran gawe. Ngaji we sing bener. Beres ngaji geus dibanjar geus itu ieu deuk mukim teangan calon istihoran brek nikah teu kudu neangan gawe. Naon margina sabab lain neangan gawe heula tapi nikah heula. Tinggal Qur'ana namanya dibeungharkeun ku Allah. Jadi kabeungharan teh ku Allah dibikeun sabada nikah. Eueuh nu dibikeun sateu acan nikah. Mata Rasul nyinir dina hadis pakirun miskinun taukidul lafdi wal maknawi pakir tegasna miskin pamegat nu teu gaduh bojo istri nu teu gaduh caroge matak eta hadis sok dibahasakeun ku bahasa kolot mah moal aya nu beunghar bubujangan sabab kabeungharan ku Allah dibikeun barokah tina syariat pernikahan nu mana pernikahan anu lillahi nu penting mah lillahi ta'ala. Hati-hati jeung niat bager. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dina kitab Tazkiyatun Nafs deukeun nyaurkeun kieu ternyata nu disebatkeun musyrik ai musyrik teh dosa pang ageng-agengna di atas dosa ageng. Lain ukur jalma nu nyembah kana gunung seuneu jeung sajabana jalma anu nikah niatna henteu buleud lillah saur Imam Al-Ghazali tiasa ngagejlik kana musyrik. Matak betapa hebat musyrik ibu dugikeun ka Rasul wasiat dina hadis iyyakum wasyirka fa inna syirka akhfa min damimin namal. Hati-hati urang sadana ngait jeung kamusyrikan sabab kamusyrikan tiasa lebet kana manah urang jauh langkung lembut daripada mapah sireum. Teh bade naros kantos ngadangukeun mapah sireum. Bu, kantos ngadangukeun mapah sireum. Bilih bade ngabuktoskeun enjing da aya mah peuting moal katingali. Isuk beurang teangan sireum ku sadayana geus kapenak dangukeun mapahna. Insyaallah dugikeun ka cepil antal kana taneuh moal ka kuping ku kosrekna mapah sireum. Leres teu? Naon margina saking ku lembutna tapi justru kamusyrikan lebet kana manah urang jauh langkung lembut daripada mapah sireum. Nikah teh ibadah diparentahkeun ku Allah dicontohan ku Kangjeng Rasul lamun niat dina hate teu buleud lillah saur Imam Al-Ghazali tiasa ngagejlik kana musyrik. Matak jalma anu lepat niat dina nikah moal lila rumah tanggana bakal nepikeun kana niatna. Matak Rasul nyinir dina hadis man nakaha imro'atan limaliha lam yazidhu illa pakron. Saha jalma anu nikah niat karena harta pedah beunghar maka Allah bendu Allah murka muarek mereka beungharan kecuali kasangsaraan jeung kekecewaan nu bakal dibikeun ku Allah. Bahaya lamun nikah niat karena harta. Apa yang akan terjadi? Banyak uang abangku sayang, habis uang abangku tendang. Leres teh ibu. Abdi mah ibu di Bandung kantos di KUA tugas teh. Kaluar ti KUA nyeri hate, macam amas gawe di KUA teh. Naon margina nyeri hate, ngahutbah nikahan tuluy ai dihutbah nikahan kursa kali. Ah matak eureun we. Ibu ngahadiran hiji si Neng istri geulis dibina ku abdi. Dua dihadiran, 2 minggu geus nikah. Macam amas si Neng sumping jeung mamahna. Hanas abdi teh heureuy. Panganten anyar ngadongeng Neng, kumaha panganten anyar? Eta budak ceurik. Reuwas abdi teh sieun lepat nyaurnya. Neng hampura Neng nu lepat nu dicarioskeun. Hapunten, mamahna nu ngajawab, "Manawi cenah Pak, abdi dongkap ka dieu teh jejak pun anak." "Ieu pun anak hoyong cerai deui." "Hah? Kapan panganten anyar cerai kunaon atuh Neng?" Si Neng bari ngihak ngajawab kieu, "Habis abdi kecewa." Si AA satu acan nikah janji ka abdi bade mere anu ayeuna bohong. Neng lepat niat. Leres pidawuh Rasul telepat. Man nakaha imro'atan limaliha lam yazidu illa pakron. Saha jalma nu nikah niat karena harta, duit jeung sajabana, maka Allah bendu, Allah murka, muarek mereka beungharan kecuali kasangsaraan jeung kekecewaan. Neng kecewa salah niat Neng. Kedah tobat Neng. Bahaya Bu. Di abdi mah aya kajadian ibu di Bandung, pemuda kaset. Ngan geus rada umuran. Kawin ka ibu-ibu, geus nini-nini meureunnya 65 leuwih.
Gonjelung tatangga ribut kunaon kawin kan ini cen gitu. Ibu cen teh digeruan ku abdi teh ulah sok wujud geus jodona. Da ibu-ibu masuk nemal teh ajengan lain jodona. Terus naon? Peda sini ni beunghar teh boga anak. Terus naon maksudna? Warisan. Gitu. Maklum tatangga. Si orang meureun bener kawin ka sini teh peda beunghar teh boga anak. Jika nama cek pikiranna aing kawin ka sini 2 bulan nikah maut. Pinah warisan anak ka manehna boga modal jang neangan nu ngora jeung geulis. Da eta mah ibu bener 2 bulan nikah ibu gejelig teh lain sini nu maut manehna nu maut. Gonyolong tatangga ribut kunaon maut digeruan ku abdi ibu geus waktuna dan nemal tatangga mah ajengan lain waktuna maut kapaksa kunaon ulah ribut cenah ajengannya diwadalkeun astagfirullahaladzim tatangana teh keur mah sedih ditinggalkeun maut kata mah sedih tatangga recok ibu maut diwadalkeun nyiepkeun kapanasaran macan diibakan teh cenah ke rumah sakit Hasan Sadikin dipisum diotopsi ternyata hasil pamariosan cek dokter ieu mah maut lain sabab diwadalkeun. Sabab naon dokter? Sabab karacunan. Karacunan kunaon dokter? Ngenyot susu geus kadaluarsa. Patak titip pemuda sakumaha lieur ulah kawin kan ini. Bisi maot karacunan. Tuh cek si Ece ge. Wa man nakaha imra'atan li jamaliha haramallahu jamalaha. Saha jalma anu niat nikah karena rupa, pedah kasep, pedah geulis, Allah benduk, Allah murka, ngaharamkeun kana wajahna. Bahaya lamun nikah niat karena wajah. Naon margina? Wajah keuna kuroba. Matak di urang loba anu nikah ibu tinggal. Pelendung bojona melendung bulan alaeun kantunkeun. Lumpat ka Tasik kawin jeung orang Tasik pelendung melendung. Tinggalkeun deui ka Cianjur nikah jeung orang Cianjur pelendung deui. Alhamdulillah pamajikan teh hiji di mana-mana marlenung kabehanana. Cek bahasa kolot manaon cruk cerak. Naon margina? Catet salah niat tos. Wa man nakaha imra'atan li izzi halam yajidu illa dilan saha jalma anu nikah niat karena kedudukan pedah anak sultan saha artis teh manohara manohari nya huru-hara pedah anak sultan teh emut teh kasus manohara pedah anak sultan kedudukan naon hasil si manohara disiksa dugikeun ka kabur ka Indonesia emut teh ceuk tah kitu salah niat jadi kedah kumaha atuh Neng Cep niat ngabangun rumah tangga teh ulah ngencar jaga ku hidup dugikeun ka mamana lillahi upamitos lillahi ta'ala man nakahalillah wa angkahalillah faqadis tahaqqa wilayatallah saha jalma anu nikah niat ngabangun rumah tangga karena Allah wali nu nikahkeun karena Allah maka rumah tanggana bakal aya dina tanggung jawaban Gusti Allah upamitos aya tanggung jawab Gusti Allah teu kudu hariwang Cep eta ramana murang kali di Neng Yopi akang mah harita nikah teh beurang wisuda we Kemis malam Jumaah ijab kabul nikah pun bapak kabeh nu apaleun rek nikah apalna teh wisuda we matak apal cenah wisuda abdi mah hoyong kahadiran hoyong dicanak we kersana Kang Ejeb kersana Kang Aceng Abdul Halim guru-guru abdi hoyong dicanak we ka Bandung wisuda wae cenah guru ngaji di Barawa hoyong kaberkahan pada rek ijab kabul berangkat ka Bandung ibu beres teh wisuda akang ulah wa kamaruli cenah engke we magrib urang ka kontrakan abdi heula berangkat kira condong ibu ti AIN teh Cibiru teh geus magrib teh hayu atuh cenah akang boga wurukeun akang sing rido sing ikhlas mohon cenah ngawuruk teh fardu ain tapi akang ayeuna mah cenah wong ieu mah abdi we fardu ain atuh akang teh aya naon saur pun bapak teh bade ijab kabul iraha ayeuna bada isa ngaharulang ibu ngaharulang beres isa bada kabul beres teh nikah ibu genep bulan mah abdi teh pagawean teh naon ibu kegiatan teh ngurus barudak ngaji bada magrib dugikeun ka jam 8 matak menang gelar di Kiara Condong teh ustad apal ustad usaha tara anak deres da teu boga gawe pagawean teh ibu ngurus barudak ngaji dugikeun ka jam 8 beres salat isya berjamaah breng arwih beres barudak sup ka kamar celek nyieun budak kitu pagawean teh unggal peuting teh ngurus barudak nyieun budak hiji waktu sok aya bos baso mawar sok nyorogeun subuh teh ibu karorompo
ngadongeng. Kang ajengan abdi niteungeunah ku si Ece anu jeung si Akang anu naon kitu. Eta nyarita kieu ka abdi, "Ai Ustaz Agus cenah naon gawena?" "Moyan." Dijawab da teunah cenah ka guru, kumaha dijawabna? "Ece Akang ai ka ajengan ulah sok nanyakeun gawe. Ajengan mah teu digawe ge rezekina loba. Abdi sok milu ngopi, milu tuang teh di imah ajengan. Malah aya leuwihna abdi mah hayang duit hayang dahar teh init ka pasar jam 2 peuting, balik jam 10 beurang kakara dahar. Ajengan mah cicing di imah, rezeki teh dianterkeun ku Allah ka imahna. Abdi mah kudu diteangan keluar, ka ajengan mah dititipkeun ku Allah teh ka imahna." Oh dijawab gitu. Nya. Tidinya ibu ngangkat leungeun, Gusti nyuhungkeun ciri geunan aya jelema nu nyarios kitu. Teu amak ibu. Dar ibu. Reformasi bergulir, rencangan loba nu jadi anggota dewan di PKB, Uninus kosong ngadosenan blues, eka Uninus dosen Uninus. Melenung pun bojo teh ibu. Gusti naon ieu ciri budak, beres khutbah di Uninus ibu. Jumaah aya dosen Unpad, ajengan cenah bantuan abdi ngajar di Unpad di Pikom. Di tahun 98 eta. Dugikeun ka tahun 2016. Ngajar di Pikom, batur mah sakieu ibu lamaran teh. Abdi mah teu dilamar, dipenta beres khutbah. Pelenung di melenung pun bojo teh, da bineng nyeun budakna. Gusti naon ieu ciri budak mah tak ulah hariwang bageus. Budak mah geus jeung rezekina 4 bulan dikandung ku pamajikan urang teh geus diatur ku laksangeunna ku Allah. Teu kudu hariwang. Cek Allah saur kolot mah Allah ngahirupkeun teh jeung huripna bener. Ece 2002 bro budak. Gusti naon ieu ciri budak? 2002 teh hese hayang jadi PNS teh. Lain heureuy S1 teh kudu boga duit 30 juta harita. Abdi duit di mana Ece? Aneh tapi nyata abdi mah dipaksa ku kasepuhan asalam kudu jadi PNS. Pawartos ka Kang Ajengan Supian Yahya. Akang abdi cenah bade daftar jadi PNS dicarekan bebeakan. Teu suka teu ridho ka Agus Akang Bagus. Rek naon jadi PNS? Jadi PNS mah rezeki ditaker ku jelema sabulan sakitu kitu. Manu jiga Akang we sila cenah ngawuruk barudak. Akang mah sila puguh pondokna, puguh santrina ya abdi, pondok teu boga, santri teu boga, dukun lain teh. Dipiwarang teh Akang ku pangersa asalam. Oh, jika dititah ku Habib mah gitu. Dibikeun kabeh. Jadi salami urang ngajaga bangamun rumah tangga lillahi ta'ala. Naon nu dipikahayang ku Allah dibikeun. Sabab sadayana ibu kabeungharan teh dibikeun ku Allah barokah tina nikah. Bade naros ayi tos gaduh bumi nyalira teh acan. Teh acan. Gaduh kendaraan teh. Gaduh budak. Eta gaduh budak samemeh nikah satos nikah. Kapan harta nu paling berharga teh budak. Ih laun penak jeung baturan SD baheula panggeulana panggil sok nanyakeun naon mobil imah tara. Sok nanyakeun naon? Jeung budak. Eta budak teh harta yang paling berharga. Lamun mobil nu paling berharga, imah nu paling berharga, gawe nu paling berharga, babaturan nu panggih pulasan tahun teh panggih teh. Sabriji mobil, geus sabriji imah, leres teh pernah nanya kitu. Sabriji bati, leres. Leres teh. Sabab harta nu paling berharga itu adalah anak. Eta budak dibikeun ku Allah barokah tina nikah. Boga kendaraan, ulah awon ulah alusna lah. Pokona boga kendaraan teh barokah nikahi. Akang terus gaduh bumi nyaliranya. Kang atas bade naros gaduh bumi nyalira sampe nikah atos nikah. Kabeh dibikeun sabada nikah. Eueuh nu dibikeun ku Allah sateu acan nikah. Malah sateu acan nikah mah dinas ku Rasul ge. Bahasana ge pakirun ay miskinun, fakir miskin. Nu teu boga pamajikan, nu beunghar bubu jangan. Kabeh dibikeun hayang naon teu kudu hariwang. Gawe bakal dibere ku Allah. Teu dibere kumaha? Samemeh nikah mah bubujangan darah muda leres teh. Nya anya gejile gue nikah, 2 poe geus nikah robah darah teh sok teu percaya mah. Gitu. Tulisan darah butuh. Gitu. Darah butuh robah tina darah muda teh. Ai geus butuh kan ngalengkah. Kapaksa. Ai geus ngalengkah bakal dibere jalan ku Allah. Tah naon damel tah bade naros tah. Pun alo kalau aceng oman
Ayeuna boga ya ulah nanyakeun kana naon itu na honornya. Boga gawe dibere, kendaraan dibere, imah ge geus boga. Naon gawena? Ustad, usaha tara anak deres dibikeun ku Allah kabeh. Komo ajengan mah aya ajengan sangsara eueuh. Abi masuk napakuran ningal Santiong. Allahu Akbar. Ningal Cikancung. Imah. Yang mau digawe mah yang hayang kumai mah kitu. Bumi singgar jeling. Tinggal haur kuning. Allahu Akbar. Mobil paloba-loba imah palus-alus. Tinggal Banjar. Tinggal Sukaraja. Tinggal Cibangban. Nu imahna runtuh. Saraseg. Malah aya gawe teu boga ika haji unggal tahun kudu angkat. Aneh tapi nyata. Dibikeun ku Allah sadayana ge lah. Teu kudu hariwang. Asal hidup ngabangun rumah tangga lillahi ubar lillahi. Da rumah tangga megangguan mah aya we nya. Ningali pemajikan anu tadi teh susu jadi susu nyambung kan urang teh hayang we susu nyeungseung. Tapi sok diteuteup ai lillahna teh. Gusti ieu kieu teh ngamah teh ku urang. Ku anak urang. Jadi beki karunya we. Ai ku lillah mah. Tapi lamun ku nafsu mah bakal geus we ngamai geus neangan dinu nyeungseung. Ngamai deui tinggalkeun deui bakal kitu ieu. Ai lillahi taala. Bisi lepat niat wios nu geus mah geus lempengkeun deui. Lillahi rujak tomat, rujak peuteuy, tamat teteh euy. Jam sabaraha Ibu? Jam 11 langkung 5 menit. Ya. Jam 11 langkung 5 menit. Wios. Tadi ramana nu gaduh hajat geus naharewos di jero Kang Haji jalan-jalan bali panjang kudana abrug-abrugan naon teh maksudna ngajina ulah panjang-panjang teuing beuteung sok kurubukan karunya ka panganten terseupeun Ibu narariung wae kieu teh hayang geusina baralik matak beres ditutup ku doa wayahna ulah caricing wae gewat baralik ka ditu nya panganten terseupeun teh dariuk wae teh ngan titip saat acan ditutup ku doa ulah wakabubar sing ridho sing ikhlas nya pilih barokah ieu kempelan tamplok kaduana abdi meunang hadiskusikan dina hadis kursi Allah ngadawuh hei para malaikat lungsur ka mana ka masjid Jami lungsur ka dieu jumlah malaikat nu dilungsurkeun jumlahna leuwih loba daripada nu hadir bayangkeun ieu nu hadir loba tapi masih kena ekor si kosong wios abdi masuk atoh lamun di tempat ngaji ekor si kosong naon margina atoh tawis orang wates mah teu ambisi porsi da batur mah perebut kursi teh parasea ke 2024 atau anu serame we haneut buntut anu urut 2018 gak aya keneh we tina kursi itu teh ai geus lungseur teh Gusti naon tugas abdi cabutan kabeh dosa-dosa nu ngariung dina pangaosan bahkan Allah ngadawuh ulah en disesakeun canak sing koredas kabeh dosa-dosana alhamdulillah canakan dosa urang teh ku sabab hadirna seueur dosana lumayan ada baradang kata mah kudu nyarios pangbadagna beurateun malaikat mah dosa urang dieu babangkeangan Ibu kamanakeun ieu dosa ningali kanu poek aya jurig oh bikeun kitu ka jurig cek malaikat begitu dibikeun ka jurig lompat najis gitu si orang jurig teh butuheun kana dosa mah saking ku bingung Gusti kamanakeun ieu dosa kumaha saur Gusti Allah teu kudu bingung malaikat baledo geuneh kanu ngaleos pangheulana si cerek cengkatip deui kok bae kanggo doa mah urang nyanak hadis Rasul doa nu diijabah teh tilu hiji doa nabi ka umatna kaduan doa ajengan ka jamaahna ajengan nu mana ajengan nu di dieu guru nu di dieu katiluna doa kolot ka anakna urang canak nu tengah we kanggo doa mah urang sangakeun ka kersana kasepuhan nu aya di dieu aminan ku sadayana insyaallah yakin diijabah sakitu nu kapihatur billahi ridho wal magfirah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanggo doa kersa kang ajengan amas ajengan jar